nuhun sakit agan ya pemios agan bra cepot kelakuan anak kakang Semar hug moal jadi kaamak keur kaula dibebas bangbelaskeun cepot dawala mudah-mudahan selamat di perjalanan nugi ka Amarta oge hidup Gatotkaca wayahna sing ati-ati jeung waspada Gatotkaca alus Raden Gatotkaca anu dina waktu si maksad halu mampah mulang deui ka nagara Amarta satana nyatana ngampah Jamantara lajeng melirik busana Raden Gatotkaca jamang mas murup susun tiga gelung makarecinan nurengga kancing gulung kancalan nengga garunamu susumping mas arene kakenang ginobah surang pati cenung tali hudawal ulur-ulur nagangang lancing-lancing dawir-ulur keruncal wasal uncal kancana kampus sutra jengat tulis dening pradarine ka alas-alasan laksukan kreantak kusumah wateke suryawanci tengah cat boten cat katinga wonten panas tan kepanasan wonten udan tan kaudana simaweh ngagem tarumpah mak duka cermal pun bisa mapurtan palar sangsut aliwanda sangsut aliwanda ngajejing kau pengaken ing salira sampung pepek pengabanipun Raden Gatotkaca tina gendinganipun macan-macan sinjang kirut saja tining wayang bejra ladra ing lumampa sinjang biru Gatotkaca berbahaya putra Amarta putra Bati dari jiwa bangsa ninglakan kencana kurosewu gajah mata satria pinilitan satria pembela bangsa putrana Ratu Arimbi satria meraja tengah wijaksana gagap rongking lakuna taraga gagap saya budi ramah batarta satria pampu bisa aku caraman kamu suhamorek kawitna tipi kandani sangkarang kilujang kananga peladituna panisingkil anunya sawakun tiga negara kang ibu nusa jati
semabdi anu ayo tuturkeun kaulawa urang-urang di kana karamatan saya mana nyimpen barang di petian dicangga kapak idulan berjuang mati-matian kemerdekaan alang-alang bumbukan terang pandang oh kakang silaing buru-buru ketelejang lempang aja ketemuan ku dewek di dia adalah isu nyimpen barang di petian dicangga kapak idulan berjuang mati-matian berdekatkan pangwangunan salajang mah eceun laku lampak nomerna hirup bakat tumanina nyorang jalan kahirupan diwatesan ku ugeran bang barang udah kiluan ngentep dina keadilan berjuang mati-matian berjuang urang umat papayunganana kumaha nulunganana lain-lain daun awi lain-lain bagja diri bagja dengan dibakeran ugeran jadi ukuran sangkan teman lumampak pake jajahan kurang ngaji angsananya ayatlah koyelmu di pangeran ampun teuing ilmu terus lumaku gertihan panyorang lampa dipaku piuruk sepuh tantuk selamat rahayu para panitia raya kene ulah mun urang kerenyarang salah pemaulah ngamaruda pangersa bapak kadesnya ada pemaulah rek maruda Pak Haji Epeng suka bakti aya kula saran Bapak Dondo nyangakeun komomun kasasar lampa pangersa bapak lurah manawi aya kene diri anu nandang susah Abah Onin aya ya aya Abah Amir aya suka bakti seorang ibu Nisa suka baktinya bapak Dodo bapak Haji Epeng ulah di angkot no gencang bapak lurah anu mana Ibu RW Nina aya ya aya Kerjanto mangsa ketukang ambah
Haji malih deui Bapak Dodo Sukabakti rek mana anu dipilih Bapak Dodo Sukabakti deui aya karena diri sangkan mati di mana mangki kaperi pangarsa Bapak Dodo Sukabakti mewah Ibu Nisa titenan kuning gelit titenan ku wening gai Ibu Nadeni aya kula Ibu Nisa ulah calik wae kapan abdi gaduh pangarsa Bapak Kades aya Bapak Kades Bapak Kades deui Bapak Kadus haturan abdi teh son Bapak Kadus kali ibu bulan aya Bapak Kadus hatur nuhun diserangan ku ibuna tur nuhun hatur Ibu nuhun RW. hatur nuhun kalih deui Bapak Kades menawi aya Bapak Kades deui apa aku melikan RW Nina kapayu sarkowi dan Ibu RW Dina kapan abdi Ibu RW Nina anu mana kapan abdi suwung sabaragram suwang nanti senam cak ini kanggo ka Ibu RW Nina kapan abdi gaduh suwung Ibu RW Nina kunaon teh dipopokan Ibu RW Nina deui bag Ibu RW Nina aya eta anu mana edas atos obieu Ibu RW Nina teh anu teh ibu RW eta teh ngalih ka Bapak Ketua RT hiji Ketua RW Man Ketua RT hiji Supriyatman Bapak Supriyatman aya kitu aya manawi teh kula bade nepangan kanggo ka Bapak RT hiji anu mana Bapak RT hiji deui anu bager deui Bapak Supriyatman kapayu Bapak Supriyatna anu mana haturan Bapak Supriyatna haturan abdi teh son kapayun heula sakedap anu mana Bapak RT Supriyatna haturan abdi teh sono Bapak RT Supriyatna deui anu mana cobi maju aya Bapak RT oh bade Semar ya wenang Semar kuncung pakuningalang Lepuk-lepuk sa uyunan gotong royong sasarengan ya bulan wa oh dalesu
saban-saban robah namangsa kurunyung waktu lamunan nu cantang tu kahayang nu can laksana da geuning nu karasa jeung karandapan manging takdir tiang widi papasten tinu makawasanya saperti anu karasa jeung karandapan kune waktu ayeuna lumampah di negara Amarta ke negara Dwarwati ayeuna maksad mulang deui ke negara Amarta lucu. Oh ciri anu pasti yen satiap kahayang teh butuh pangorbanan ya lucu. Ari maksudna matos jelas Juragan Gatot Kaca teh ngalaman ngimpen anu sakitu ngimpi awon mun ceuk eta mah lucu. Pihariwangeun nepi ka kaganggu manahna ku eta impenannya lucu. Oh Juragan Gatot Kaca anu sakitu gagahna elmuna lain bantak-bantrakeun Braja Musri Brajawi Kapalamatan Dentawi Sesa lucu. Masih kene aya kakeung nandakeun manusia mah lemah di payunan anjeunna lucu. Nya nandakeun lemah sabab setiap kejadian anu tumiba ka urang teh terlepas tina widi anjeunna bi kudratillah bi iradatilah bi ilmilah bi fadlilahnya lucu. Sadayana oge ku kersa pangawasa anjeunna ilmu anjeunna tuh nu matak naon nu rek disombongkeun diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Nu matak satiap yang hareupan hiji perkara teh kudu ikhlas jeung ridho deuleu lucu. Ngarah teh jadi bang balu cuk muji syukur ne teh kadat Gusti nu kagungan ne tiasa tepung lawung paamprok jonghok sareng warga kampung Ciangsana 2 RW 06 deuleu lucu. Ne dipercanten kene tiasa ngahibur ieu de warga kampung Ciangsana 2 nya deuleu lucu. Oh nuhun pisan kitu kana kakompakanana dina raraga milangkala nagara urang anu ka-78 deuleu lucu. 78. Oh lamun dina Yuswa mah geus sepuh urang teh deuleu lucu. Manawi teh kula nya. Ya wa dek ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan oge ngarasa reueus wa kasadayana anu parantos bajoang nya deuleu lucu. Ku hartana ku hartina tanagina karingisi jeung kari mertahankeunana nya deuleu lucu. Eta leres pisan. Katinggalna kakompakanana gawe barengna kompak pisan. Da anu seungit mah lain meureun sewang-sewangan lain. Tapi meureunna deuleu lucu sadayana warga kampung Ciangsana 2 deuleu lucu nya. Lain RW na wungkul, lain RT na wungkul. Ya, tapi sadayana warga kampung Ciangsana deuleu lucu nya. Kompak sareng warga malah desana oge kabawa seungit. Sigana mah sadesa Sukamulya mah kampung Ciangsana teh nu pangkompakna deuleu lucu. Pang sumangetna. Pirih ning karuhun urang baheula deuleu lucu. Pang menyalana. Tah eta anu nyopot kamardekaan ti penjajah teh ngaliwatan tumpah darah deuleu ngocorkeun geti ayeuna geus merdeka karingeus ieu kamardekaan teh ku gotong royong gawe bareng kompak dina ngawangun lembur ngolah desanya deuleu ucup gawean. Cenah aya wae anu teu panuju aya wae anu teu kompak wajah. Da satiap loba anu mikaresep moal anggang tinu mikang ewanya deuleu ucup. Tong boro ka urang salaku makhlukna adalah ka pangeran ge loba nu teu iman kabeh. Komo ka urang salaku makhluknya deuleu ucup. Nu penting mah urang dina waktuna heuing gotong royong
babarengan kompak rukun jeung tatangga jeung dulur jeung barayanya dilucu sabab naon da pangeran ge tarasapeun ka jalma anu sok ngeun kakacauan mah dilucu nya cu oh nete dina waktu ieu paduka samut sunat kalampah dilucu oh nerek nepangan heula nyatana ka ketua RW 06 Ibu Nina Nurhaini Deleusu anu geus katinggal kurang pada melanananya nepi ka hothead sok sanaos pangawakan istri jalinger pisan Deleusu nya oh ya kitu Deleusu oh nu penting mah dirojong kurang sarerea lamun majuna nagara teh gumantung gawe barengna gotong royongna paheyeuk-heyeuk leungeun pantai-antai tangan antawis warga sareng pamimpinna lucu nya kitu atuh cenah ieu KRT 01 N Supriyatman wilujeng wengi oge KRT 02 Bapak Ayudin aya mana oh RT 03 Bapak Dedi Agustian Bapak Andi RT 04 aya oh kitu Bapak Mamin ta RT 05 aya RT 06 Pak Jumhadi aya RT 07 Bapak Hendrawadi aya mana we teh reg Deleucu dina wengi ieu nek Deleucu oh jajaran ti panitia oke ketua panitia na uluh meniti enjing kene dulu tadi ngabagjakeun kane saha teh cenah wa ieu Bapak Awin dulu atau Pak Guru Haris teh biasa nama nya ketua pemuda na oge Bapak Asep Saifur Rahman aya mana wit oh sekretaris desa Bapak Rodi Bila ketua Karang Taruna Bapak Cepi Rahman aya ketua BPD Bapak Edwin Ramdhani sekretaris RW 06 Bapak Ari Maulana aya tokoh masyarakat oge sadayananya Bapak Haji Ufat Sujatman Bapak Dede Asadili Bapak Tata Juanta Haji Sutawijaya Haji Engkos Bapak Acun Bapak Aib Sutisna Bapak Otang Suryana Haji Usep Bapak Dadin Bapak Eri Bapak Jajun Bapak Saifuddin aya oh Bapak Mis Bapak Dadan Suherman Bapak Memed Bapak Dadan Bapak Ishak oh eta deui kolot dewek deui ucu Abah Jawil aya oh kasepuhan oge di dinya Abah Sawi aya oh Bapak Haji Bayu Pandu oge aya Bapak Haji Bayu Pandu uluh Bapak Anang oge teh aya nuhun pisan deui kitu deui ucu oh reg pisan deui oge kasadayana para jajaran panitiana oge oh ka para pemudana da nu teu bisa diwincik sadayana deui ucu nya oh kume kasadayana wilujeng wengi wilujeng nongton nya laras oh lucu oge tidinya tadi konsumsi lucu konsumsi saha cenah eta teh dulu nunggus anu nyiapkeun kue rupa-rupa lucu tuang aya naon tadi teh geuninganna dina biru lucu oh dading aya Ibu Yuyum saurna Uyum Ibu Uyumnya aya uhun oge cauna oge si Bapak Kohar di Bapak Tata Juanta tete Deleucu Bapak ini oh Bapak Ustad M Dedi Asadili oh nuhun pisan kagegelanana kitu Deleucu nya jo Deleucu ti para seniman oge atuh ka para seniman Bapak Dalang Damin aya kasepuhan nuhun pisan Bapak gawan Bapak Dalang Anjar Wijaya Bapak Yaya Sukarya kolonel tah eta mah teu acan ka dieu ya
Jang Deni tah Cimente si Badak Jumbo. si Badak Jumbo adine teh lucu oge ka sadayana warga kampung Ciangsana 2 RW 06 lucu Laras mudah-mudahan we lucu anu dikorbankeun bohartana bohartita nagina sing kagentosan lucunya atuh cina-tina buruhna dagangna tanina pokona tina usahana sing mararajeng dagangna sing pararajeng sing barar hasil sadayananya cuk tadi wincik hiji lucu mulus rahayu berkas dulur-dulur ne titongo aya lucu aya Bapak Haji Epeng aya kan tenan Bapak Amir aya dulu bagja lucu ti Cijulang oge kolotne lucu saha teh Abah Onin aya Abah Onin oge Ambu Onih aya uluh dulu lucu bagja dulu bagja atuh tidinya ti Cimenteng dulurne aya saha teh tidinya Teh Ros aya tah Teh Ros aya tidinya ti Cikemang oge aya saderek Ijong tah aya mamahna Deni teh tah eta si cantik teh kebon jeruk sakebon jeruk Cimenteng Cimenteng lucunya Cijulang Cipicung Sukabakti Manggis dulurne kabeh oge lucunya wilujeng atuh cenah kasadayana boh bilih ieu mah teu kasebut nami kasebat asma hampura punten wae cuk laras hong ke meureunnan pang noelkeun deui we kuning meureunnan ke disebat disabit tangkos disebat deui wa ya ulah cing ne atuh hayang hiburan lucu hiburan wa tiasa ne upami hiburan lucu tiasa hoyong pakaulan ne teh kasadayana warga kampung Ciangsana lucu nya bade hiburan naon wa atua hayang ngarengkenek sakedeung lucu eta oge ka Bapak Kades tanu tadinya Bapak Kades nuhun pisan Bapak Dudun nuhun pisan gitu ka Bapak Kades aya ngeupeulana pas dilongok nyaeta acan nya atuh cenah ka Ibu Nina wilujeng Ibu RW kasadayana nya ne hayang pakaulan kitu da lucu hayang pakaulan lagu nama bebas we da lucu bareng ngarengken hayang ngarengkenek da lucu nya kitu cobi gareselkeun cenah wa engkus shot yang akan kasadayana warga kampung Ciangsana lucu anu asli kakang silain tuluy keur mikang imang miara kebudayaan geus
01 Agungan bangsa hayu rampak saluyung jeung diturunakeun paper teh kosong hiji bukalana bangsa saukur kuacer senina paper teh kosong dua acer seni Nariring lumapak nyaring halang lumata kuda nyaring sok peda kageuing udang sok peda kaguna Hop. Yos ah, Aya naon cenah Jim? arek nyadak heula ye. Benang sudah guys. Hari lain. Oh, ngahurian ka dewek teh kitu we, tiba heula sia mah. Menang dikeplos-keploskeun. Heuh, pan dewek teh ieu teh meureunnan dek ngahibur warga kampung Jangsana 2 kieu-kieu oge. Si lain teh ulah ngera-ngera dewek sih teh. Tinggal itu para penonton anu sakitu sarigepna hempak berboyaksa. Lain video lah, lain warga kampung Jangsana hungkul deuleu. Di warung Kiara oge aya. Oh. Di Sorong aya. Oh, nya teh kitu eta teh apresiasi. Tah eta leres. Ya, Leres. sabab nilaina sejarahna deuleu. Kumaha tah? Oh, baheula pan sameme aya ustad aya kiai teh dalang heula teh teh. Oh, dalang heula nu nyebarkeun agama Islam teh teh. Ya. Leres, Pak. Tah ayeuna mah urang copot hikmahna nyatana silaturahmina man ahaba yusatulahu fi rizqihi wa yusalahu fi asyari falihi rohim tuh ya Naon teh? oh bagja pisan jelema anu sok mika cinta kana silaturahmi sabab ari silaturahmi teh bakal ngadantakeun manfaat Leres. kahiji bakal dilobakeun dulur Dua. kaduana bakal dipanjangkeun umur Tilu. katiluna bakal diparekeun milik jeung rezeki Gampang rezeki. ya heuh gampang rezeki tah gitu Leres pisan. heuh nu matak hempak berbayaksa Eta Kang bener. Aduh. sabab di sagedengeunana ayeuna wayang teh aya ilmu-ilmu Aya dia. aya akidah-akidah Aya. anu bisa ngabokar bakerkeun rahasia diri urang man aropa nafsahu pakon aropa robahu teh heuh Hartosna. heuh sing sajalma apal kana dirina tangtu apal ka Gustina sing sajalma apal ka Gustina bakal ngarasa bodoh hirupna lain bodoh diri teh lain bodoh teu bisa nulis Sane. lain bodoh teu bisa maca Sane. tapi bodoh di dieu teh hirupna teh teu jumago teu jumaing teu aing asa panggagahna teu aing asa pangkawasana teu aing asa pangbeungharna restu ning sarua rekep dengdeng urang papak sarua di payunan anjeunna mah Leres. heeh nya sapertina ayeuna ieu wayang golek oh dalamun ayeuna geus nepi kana renggong petit mah geus tutup lawang sigotaka Gedeung deui eta. rek Arjuna rek ayeuna Bima anu luhur wibawa jeung komarana ari geus sapeti mah sapeti jeung dewek nya sarua deuleu Sarua we. nya teh kitu
nu matak nu bedakeunana ka urang mah lintang ti amal pagawean kasih bieu lain ngeplos-ngeploskeun ka dewek nya eta kamarukan moal meulit kitu teh pagawean kitu teh Itu akang lain. naon Lain dikeplos akang ngagokan berenang. ngagokan tina kang eta teh rengkene kitu teh ai dewek ngagokan kumaha kitu ya nya ada lain hancengan atuh kang lagu saha itu teh hah Bapak Semar Bapak Semar tadi Ya. teh menurut lagu teh ibu teuing atuh kolot kitu lah ah aneh ya kolot eta teh lamun di sawang tinu jauh mah geura tempo kumaha da bebeungeutana teh geus teu pararubuh teh di wadak-wadak lain da teh da bodas nya awak hideung nya nu tak ulah digugut teuing ah balik deui ka nu tadi amal pagawean urang teh nu ngabedakeun teh nyata kitu saperti dewe kamari dulu kumaha tah kang budak-budak tukang bilik aing eta di udag-udag tukang bilik tukang bilik apa dari tukang bilik malumpangna teh kitu we ka hareupnya teh nya bah melengkung geuninganan manehna mah di tengah cicing dewek teh nuturkeun itu tukang jeung aya mama wacet tulisan ku aing dina bilik teh aing teh bukan untuk dijual oh gitu pantas eta mah aprak-aprakan manehna nepi ka Palabuhan Ratu teu laku ini kabar syukur nepi ka Bareu Sukuna da ditulisan ku dewek eta di bilikna atau mau apa payu atuh kang pulaweun akang mah nyata kitu dewek mah baong nyata laweun baong pasti Deni eta gitu eta tukang bilik nyahoan meureun dewek nu nulisanana eta dewek diudang-udang amek meureunna amak pasti deing dewek mah mun aya kahayang teh sok picilakaeun Iya. eta mah kamari dewek teh basa kamari kumaha tah kang moro manuk kaleuweung moal bedil aing teh cing aing teh aya manuk titiran beger euy galesok nya keceng ku aing temak ditemak ku akang teh nya beletak beunang benang nya oleak ngan teu murah itu murah maksudna kumaha teh sing horeng lain manuk anu liar sing horeng teh anu mikat oh jontrotna ku aing di bedil eta anu mikat ka dewek bari momoal bedog goblok setan wah aing diudag-udag untung we aing mah hirup ge nya teh nyata gitu mikat ditemak atuh akang eta alus mah dongeng nu ngirung geura cing kumaha tah dongeng nu ngiru anu ngirung caritana ye nya tumpak angkot tah tumpak angkot wah eta mah geuning nu ngirung teh make arloji make arloji caritana megat angkot pan aya nu ngirung mah kitu ngomongna kumaha teh abdi ieu mah yang sana iri nah ieu teh angkot anu kejang sana abdi teh bade laju yang logek ini teh kejang sana nya pasti kitu caritana kang naik kue angkot manehna teh nya yuk kabeneran hareupeun teh aya nu naek deui sarua deui ngirung ngomongna teh sarua ngan ieu mah teu make jam tangan teu make arloji nya asyuk we punten Kang assalamualaikum jawab tuh eta teh dijawab kudu ngirung hiji deui teh da sieun pajarkeun amak dan da sarua ngomong nang ngirung Ya, tapi jawab teh si silih paham salah paham ge we diuki gireunana dah tekung silila merentah kumaha anu ngirung anu teu make arloji teh nanyakeun waktu meureun geus janji kan unen cenah lamun sabaraha ieu teh kan jadi jawab kene eta teh kudu ngirung anu make arloji teh kudu make arloji ada sieun amek meureunna Nya. udah ngomongna sarua ngirung bisa pajarkeun ngalelewean gitu lamun sabaraha ieu teh kan nya abdi teh ieu teh cenah aya janji sareng papandu dah nya terus nya
ditungguan tabu anu kedah datang dijawab teh tabu sabaraha ya teh kan teu dijawab kae deh teh kudu ngirung aja deh teh data di teh asieun amok eta sieun parasya pasti eta anu ngirung atau mange loji teh amok kudu teu dijawab wae nah kumaha tah ani si goblok sadaya umum jelema ayeuna mah kakarak oge make loji mending geus somong aing nanya geus teu dijawab padahal nanaon make loji aing somong teu dijawab mah aing nanya si goblok si setan kata murulan nu make loji teh amok pan ada kitu mah pasti atuh kan eta si goblok matak aing teu ngajawab oge teh bisi parasea aing teh sabab aing teh ngomong teh sarua jeung sia ngirung goblok teh bodor jadi parasea jadi pasea ini kagalungan jero angkot wah dibawa eta ku supir angkot nya ka kantor polisi uluh eta sarua deui supirna teh ngirung supirna teh sia nanaonan parasea dina mobil aing dibawa we ka kantor polisi terus laporan ke kantor polisi sarua di polisi lagi ngirung aya polisi ngirung gitu aya opatan tah laporan urangnya nu hiji mah ngaranna teh saha Asep nu kadua nu hiji deui mah Soleh saleh katilu nu katilu mah ngaranna teh Abin kumaha dongengna kumaha tanya ke polisi nu ngirung hiji nu ngirung teh cenah aing mah nih saya ngaran abdi Asep Pak Asep bin Suhali nya bin Suhali eta aya eta nu kadua abdi nya nya jadi deh Soleh si Soleh kumaha Soleh abdi Soleh Pak bin Marjuki terus nu hiji hiji deui ditanya ai maneh saya ngaran abdi bin Kulan jadi bin kulana di bin Kulan maksudna mah polisi mah ngaran teh saha bin saha gitu bin bapak saha gitu ieu mah kulan ai maneh saya ngaran teh abin Pak bin Kulan ya eta 3 jam tadi pariksa ngubek di BAP kan teh kan bin Kulan we jeung bin Kulan dia lama pusing orang polisi teh kumaha tah wene nu bener saya teh ngaran teh sumuhun Pak abdi teh bin pemilikan udun jeung amok urangnya amok hayang cenah ini alah yang apa selain dongeng anu boson nu boson tah Kang rada eta nya kantos cobi Kang nu boson teh hitut wae nya hitut wae moal leumpang moal hitut pat petrot we nya awewe teh saha namina teh Kang Ibu Yuyum Uyuh gitu ya moal ngalengka moal hitut nya itu ngik moal leumpang teh kitu we ngik tilu eta teh anjing sakali nuturkeun teh nya pasti saparuk narek maraba dariuk we anjing teh bari ungas-ingus pasti kabeneran aya lalaki tah sarua deui hitut boga panyakit boson sarua boson ngan aya lalaki mah hitut teh kitu kumaha teh gede lalaki mah nya pasti dut di lumpang teh kitu nya beda lalaki jeung awewe mah hitutna beda aturan badag lalaki sapertina ayeuna dalang nya kumaha jeung sinen hitutna beda ai dalang mah hitutna tara kadenge sok ngahi jeung kecerek nya pasti jerek pret nyawa paseuh na salempak kanciri ari sinen kumaha Kang ka hitut ai sinen mah geber hitutna teh berna kumaha cobi ngaluarkeun nanti dina heuing kunaon Kang geber kitu teh Kang pan ai sinen mah sok hemo
nya sok emok kayak pan ai piheututan teh meureun teh rek jalan ka tukang. nya terus Kahalangan meureun ku keuneng. nyedak meureun Kapaksa sasalake ka hareup. oh iya. Meureun aya lemer ka dupak. Oh iya pantes pas Jeung sineun baheula mah aya ngaranna nya. aya ngaran kumaha Mode aya nelah katelah. aya landihan Landihan ta model ieu tah Mami Hindun Ratna Suminar alias si bola teh si bola teh dongengna teh si bola teh meureunanya eueuh nu nyawer nya gegerelengan meureun gulutukan nelah we si bola kegerelengan aya deui si geureleung aya aya deui si manyar sinan baheula nya aya di Mamah Giler Mamah Jangkrik aya Mamah Jangkrik aya di si balon ada si balon mah meureun baheula teh kumaha tah keringinana teh keur pluk keur pilek nya nuju kumaha kapan aya nyineun mah sok ngajerit geuning sok ngajerit gandrung nya terus renung teh dina irungna teh melenung melenung beletok nya bitu leho muncrat muncratnya lelah we si balon aya deui sineun teh si laja tah kelebas laja Kang tah aya si laja mah meureuneuan sineun teh tengah peuting hayang kiih nya ngoreleng ka pipireun nu hajat kumaha tah barang arek nagog meureuneuan nya barang nagog tah poek bros beneran kena boros laja ngagebros kena boros laja nya tuluy we kigituan kumaha tah beresna Kang ayo beresna teh nuhun cenah ja nuhun Mang Aja nuhun cenah Mang Aja ieu ka Bandung meureun sinena eta mah Rana Kang heuy bejana lajaran teh perang cenah alah yang ulah alah dewek teh reg-reg pisan deuleu penting ieu reg-reg Kang aduh Allahu Akbarnya rempek pisan nya pisadayana simpatisan dewek nuhun leres di Cibadakna we aya Cibadak aya dulur-dulur dewek ti warung Kiara ge aya didinya ti Lebak Sari ge arana di ditutuh di Cilanak aya di Cilanak Patatang dah nyata jauh-jauh ge aya nuhun pisan di Bandung ge aya di Bandung Kang di Bandung aya Mang Atang wah nuhun gitu suka bakti Mangis Nangela Ciparai aya Haji Boi aya aya Haji Boi rek mere gula acenah bejan resep teh yang ulah ini orang hiburan hiburan ge Kang atuh Kang nyata rek hiburan naon atuh Kang orang gerau heula tuh Ibu RW Ibu Nina cobi atuh Kang Ibu Nina ujung sadayana nya ulah bari ngirung Kang ulah ngirungnya yang digambangan digambangan ku Wahendi ya sisipat Ibu Nina anu rahani anu bager anu mana cobi kapayun heula Mang Cepot hoyong patepang Ibu RW Nina aya Ibu RW Nina aya Kang aya kecap pariban
kuasa rupku padung ngerap ku lemah katruban tanah urem moal oleh penasaran ibunina oge disarengan ku Bapak RT oge Bapak Supriyatman Bapak Yudin Bapak Dedi Bapak Andi sadayana Bapak Mamin Bapak Jumhadi Bapak Hendrawani cobi pasihan jalan suai heula anu mana Ibu RW dina suai pasihan jalan Ibu RW dina eta suai suai pasihan jalan Ibu RW dina kapayun pasihan jalan aduh Ibu RW bisa ayo bisa aduh hatur nuhun nyatana Bapak Ketua Panitia aya ya di payun saya di Bapak RT Mamin aya udah atur nuhun bening aya di Bapak RT aya Kang aya Kang aduh bening aya atur nuhun Bapak Amin aduh atur nuhun Bapak Amin atur nuhun pisan aduh Ibu RW dina alah atur nuhun papayunganana sangkarula kahujanan kumaha ulunganana sangkarula kaedanan oke aya deui Bapak Haji Ukat Sujatman oke Bapak Ketua Pemuda Bapak Asep Saifur Rahman aya Kang Abah Jawil aya oge Abah Jawil anu bager anu kasep teh sok sanaos keur kirang sehat sadaya ya alhamdulillah Abah Jawil ngersakeun deui Kang ngerasakeun nya duh atur nuhun Abah Jawil anu mana Bapak Ketua Pemuda Bapak Asep Saifur Rahman aya kula oge Bapak Sekretaris Desa Bapak Rodi Bila Karang Taruna oge aya Bapak Cepi Rahman oge Bapak Ebdin Ramdhani Sekretaris RW 06 Bapak Ari Maulana aya coba suaya pasihan jalan suaya pasihan jalan
pisan Bapak Asep. Bapak Iba, atur nuhun Bapak Iba. Aduh. Hayang tepak, hayang buah kaung jenang kewek. Salajengna si para pemuda oge aya seueur Deng Lutfi, Yang Fadil, Kang Firman, Kang Una, sadayana para pemuda kapayun diaturanan para anggota Karang Taruna aturun oh kalau Cibadak alah ieu aya pamundut oge pamundut pisan cenah di Bang Sarin oh nya bangsa lanjut dewek oh kumaha cenah Kang tah hayang laguna teh di kantun tugas oh iya oh rek nyawer cenah Bang Sarin teh orang Sunda, orang mana teh Kang? urang Betawi Oh iya. Rada benten Kang, rada benten nah aya teh di kantun tugas Ah iya. oh da eta sok-sokkeun heula ieu Ya, ke tenang Kang. ya Calik ya Kang, tina calik. ya Dina golodok. ya sok